Nur, ngisi gas ce lain dek ngisi gas Nur. Urang ieu dek ngajual gas bisi maneh butuh Nur. Jadi ya gara Nur ngobrolna. Dek dijual ce? Nya Nur, dek dijual. Nah, ngajual gas ce? Ieu Nur, kan basa waktu dek lebaran teh urang teh nginjem duit ka bank keliling, da urang teh sieun teh kabeuli baju lebaran. Jeung meuli ieu tas branded Nur. Terus nya ayeuna urang butuh keur mayar angsuran ka bank keliling. Duitna kurang, lieur Nur, urang teh. Lieur? Heeh, matak eta gas dek dijual ka maneh Nur. Ece deui lebaran teh kalah nginjem duit ka bank keliling, geus nyaho usaha teh hese. Pan tadina Nur, dek lebaran teh ameh gaya, make gamis baru, make tas branded. Ameh gaya? Nya Nur, meh gaya urang katempo ku tatangga teh di mana waktu lebaran teh kan gamisna alus, ayeuna tasna branded. Matakna atuh ce, hirup zaman ayeuna mah ulah sok-sokan gaya. Sok kaya make jeung meuli tas branded sagala. Tungtungna mah lieur nya kana sirahna. Heeh Nur, panya urang geus lebaran teh usaha teh dek rame, ari ieu kalakas sepi. Cek abi mah mending kieu ce, sok atuh Nur, urang beres solusina. Cek abi mah kieu we ce, jual deui we ieu tas brandedna ka dulur, ka batur atau ke Cah Haji. Atawa boga teh jualeun anu lain, anu gampang dicairkeun. Misalkeun emas, kan waktu lebaran ece make gelang emas. Sidik geus eueuh deui jualeun Nur. Piring geus dijual, gelas geus dijual, mixer, blender, ka samping-samping kebat, samping saru bawa kawin, ku urang geus dijarwalan Nur. Duitna ku urang dibayarkeun ka bank keliling. Dalamun ayeuna ku urang henteu dijualan eta barang-barang, teu dibayarkeun duitna ka bank keliling. Ayeuna beuki lila, bungana beuki gede Nur, lamun teu buru-buru dibayar. Daripada ece ngajual gas, ke ece hese masak. Mending ngajual emas anu kamari ku ece dipake lebaran. Eta mah imitasi Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cah Haji, aya angin ti mananya? Bumi abi datangan ku Cah Haji. Ah, biasa we atuh Nis. Kumaha Nis? Maneh sehat? Alhamdulillah. Ya atuh Cah Haji calik heula. Belanya Cah Haji, abi bade nyokotin Cah Haji. Ah, empong sok nararepot Nis. Cah Haji mah ka dieu teh hayang lempok maneh hungkul. Bade rek ngabejaan minggu isuk maneh datangnya. Datang kemana Cah Haji? Datang ka imah urang Nis, urang rek hajatan. Ye, kondanganna. Nya enggeus Nis, Cah Haji dek kanu lainna oge. Kang Poho datang ya Nis? Nya Cah Haji. Cah Haji. Nis, tumben-tumbenan eta Cah Haji datang ka imah maneh. Aya naon emang? Ngondang abi ce, kan Cah Haji dek hajatan. Waduh, ari dek hajat mah meuni diondang kabeh, eueuh nu kaliwat, eueuh nu dipilih-pilih ke cara lebaran. Eueuh datangnya ka imah maneh. Coba pikir ku maneh Nis. Giliran ngondang mah datangnya ka imah maneh. Penting mana Nis? Silaturahmi lebaran atawa ngondang? Alasanna mah ce, waktu lebaran mah sibuk. Kabeh oge waktu lebaran mah saribu. Tapi kan silaturahmi ka dulur, ka batur, ka tatangga kudu. Komo deui maneh manis dulurna atuh kudu dianjangan. Tapi geuning Nis, basa lebaran kamari urang nempo Cah Haji, manehna keur nganjang ka dulur-dulurna anu beunghar. Geuningan ka dulur-dulur anu beunghar mah ku manehna dianjangan, nepikeun ka kanu jauh oge ku manehna didatangan. Tapi naha ka maneh Nis eueuh datang. Nya ce, padahal mah abi teh nungguan nepikeun ka sore. Apa emang abi karena jelema susah gitu ce? Jadi Cah Haji malas datang ke imah abinya. Ah, enggeus Nis, kudu datang ke poe minggu mah. Ah, enggeus baik ce, ulah sarwana, kitu-kitu oge dulur abi. Ah, maneh mah kitu wae, loba ngelehan, mentang-mentang maneh hirup susah. Jadi maneh teu dianggap Nis, cek urang mah tong datang ka hajatan Cah Haji mah. Ayeuna maneh datang, lain jadi tamu Nis, halah jadi babu. Da dulur anu susah mah lolobana dititah cuci piring di